Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala sareng ngadaw Kangjeng Nabi aidon deui lama urija nalika ditaekeun sahabi kuring. Marortu ngalewat kuring bi qaumin kahiji kaum. Lahum eta tetep ka itu kaum teh azfarun ari pirang-pirang kuku min hasin tina tambaga. Yah misuna nyakar ieu si kaum. Wujuhahum kana wajahna ieu si kaum wasudurahum sareng kana dadana ieu si kaum. Fakultu teras nyarios kuring man eta saha haulai ari itu kaum. Ya Jibril hai Jibril. Qala nyarios ya Jibril allazina eta jalma-jalma yakuluna anu sok dalahar ieu ladina luhuman nasi kana pirang-pirang dagingna jalma. Wa yaqauna sareng tumiba ieu si ladina fi a'radihim dina kahormatanana ieu kaum. Wa an Aisyata sareng katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyarios ieu Siti Aisyah qultu nyarios li kuring li Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbaka nyukupkeun ka anjeun min Sofiyata ti Siti Sofiyah kaza wa kaza kana anu sareng kana anu wa qala nyarios sahabat durwati sapalih pirang-pirang ahli rawi takni ngamaksud ieu Siti Aisyah qasiratan kana sifat pendek. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi laqad qulti lamun nyata geus nyarita anjeun kalimatan kana hiji kalimah laum muzijat lamun dicampur ieu kalimah bima il bahri kalawan cai anu aya di lautan lama jazathu tangtu ngarobahkeun jadi bau ieu kalimah kana maun. Ae laan tanathu tegesna ngabaukeun ieu kalimah kana maun. Wa ghayyarat sareng ngarobahkeun ieu kalimah rihahu kana ambeuna ieu maun. Wa an Jabir bin Abdullah katampi ti Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala nyarios ieu Jabir kunna kabuktosan kami ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sarta Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fartafa'at tuluy niup naon rihun muntinatun angin anu bau. Faqala teras ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atarauna nah terang aranjeun ma eta naon hadhihi rihu ari ieu angin. Hadhihi rihu ari ieu rihun eta angin allazina anu yagtabuna gibah ieu ladina al mukminina ka pirang-pirang jalma mukmin. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hadis aidon deui man ari saha jalma akala eta dahar ieu eman lahma akhihi kana daging dulurna ieu si eman di dunya kurriba tah dideukeutkeun ieu si eman ilaihi ka akhu yaumal qiyamati dina poe kiamah. Fayuqalu tuluy dicarioskeun lahu ka ieu si eman kulhu kudu ngadahar anjeun ka akhu mayyitan barina paeh kama saperti perkara akal tahu ngadahar anjeun ka ieu akhu hayyan barina hirup. Fayakulhu tuluy dahar ieu si eman ka akhu wayaklahu sareng merengut ieu si eman wayadiju sareng ngajerit ieu si eman aya bisu tegasna merengut wajah ieu si eman wayasihu sareng ngajerit ieu si eman. Wallahu a'lamu bissawab.